Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah nu Maha Ghafur. Alhamdulillah ku kersaning mantena urang masih dipaparin kasehatan tur kanikmatan oge tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina ieu kasempetan. Salawat sinareng salam mugia salamina ginulur ka panutan alam junjunan orang sadaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ka kulawargina, para sahabatna, dugi ka orang sadaya salaku umatna. Amin ya robbal alamin. Nepangkeun wasta simkuring sanya Rahmat Tunisia dina ieu kasempatan simkuring mancen salaku moderator atanapi panumbu catur. Langkung ti payun ngahaturkeun nuhun ka pangjejer oge para pamilon anu parantos sumping dina ieu kagiatan kanggo medar sareng nyawalakeun perkawis nyanggakeun kuota gratis ti pamarentah ka siswa, mahasiswa, sareng guru. Kanggo ngamanfaatkeun waktos, mangga urang sasarengan kawitan ieu acara ku ausan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pangjejer sareng para pamilon anu dipihormat, sata acan dilajengkeun simkuring seja nepangkeun pangjejer anu bade ngadugikeun materi. Nyaeta Bapak Ade Panji Maulana Masud MPD anu kawitna ti Majalengka dibabarkeun kaping 7 Agustus 1865. Anjeunna mangrupikeun guru ekonomi di SMA Ain Hiji Majalengka. Wilujeng ka pangjejer hatur nuhun kana kasumpinganana. Sumangga ka pangjejer dihaturanan kanggo ngadugikeun materi. Hatur nuhun ka pangjejer anu parantos ngadugikeun materi. Perkawis materi anu tos didugikeun nyaeta aya 2 kuota anu bade disanggakeun ka siswa, mahasiswa, sareng guru. Kuota ieu tiasa dianggo kanggo pembelajaran daring sadidinten. Alhamdulillah ieu acara parantos rengse, mangga urang pungkas ku aosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten bilih aya kalepatan, basa nu mikirang merenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.